Stop. Kaduhung jadi nama diajakan ke sawah teh. Karunya oge sukuna jadi araratel gitu. Jarang. Naon teh batatel teh. Jabar kotok. Nah, keur ngalah heula anu jabar kotok. Aduh. Jika yang betul si amat teh kemana nya? Ibu dagang malah ka eueuh. Ternyata bener, aya nuturkeun. Sana tadi tegena perasaan. Oi, situ kunaon? Sia teh ngomong teh. Ari saya teh kurang gerah. Mun disuruh putan kitu aing rada curiga sia. Usir ini kita dina tur-tur wae. Wah, nu bener teh. Cek ya cek di cek. Sia. Cek ya tayo is amat ieu di dieu. Cek. Eta si amat lo nyebut atuh kehat. Cek di dieu cek. Ya sia ngajakeun pisan nyawa aing dari tadi. Lo sok nutup kemungkinan geus sama-sama bogoh mas ya teh. Cek ka dieu. Ka dieu insyaallah, nanti dia. Naon geus rumah teh. Ayo mana kemana teh? Siapa yang tak batik teri pakai? Bangun arek nganyang kayak kieu. Burung sugan. Terus aing boga pamajikan rek nyang ka saha? Rek eta nanti nang jabar kotok pamajikan jaram kemari teh beli kebon. Nah, bat kana jaran gitu atuh. Ulin teh ka kebon. Ayo ke dari di dia teh. Nah, abet saya ngajakan di UK aing beh. Emang tarik hubungan? Sama apa sebenarnya kalau hubungan selalu itu maksudnya karena jarang hukuman itu kita meningkatkan jagar kotok itu panjang rahat yang garam kalau kotok teh garam ke head lain garam hari garam atuh iya eta nanti kamari pan ngalat kadal dening ke sawah hari pek meureun balik-balik teh manehna sok pernah raratel jeung kena naon gitu. Ya, paling di rumah ke jabar kotok taruhnya soalnya terhamil gitu mah tuh udah siap siaga terus yang dibawa asruk-asrukan moga pemajikan teh eta mah kana eueuh meureun kana naon gitu heeh nu hamil kita mah kudu rada diubaran eta mah kudu rada dikulub teuing jeung cai si bawa datang teh misalnya sapanci tau nu balotan pa jabar kotok eta nu warna beureum ning daunna sok sing kayo kan naon sing kayo dengan warna retak ini kena tah tak si bisik itu bahaya anu hamil mah buru-buru dietakeun ieu barang soalna ari kita mah ampuh kitu tah si jaram-jaram teh aleungitan awak teh nu budugna loba oge mun bawa turandek anu carena semua kotong kana banget eta bulu oke jalan kotok langsung cager eta mah. Oh, iya mah jarang doang, banyak bunuh. Oh, heeh. Aing tadi papangnya di Sahadi itu di kebon. Sahadi kan hideung-hideunging. Sahadi. Oh, aing geus enggak terapa pangi. Aing teh cang teh ditinggal teh keur eta we keur nolong bonteng geura budak teh. Oh, ya. Aing teh ngan kitu we kalakuan teh teu ganti. Aing geus sok inget keur jeung maneh teh ning teh. Kalakuan pas di ditu ning. Inget keneh teu? Mana sih teh? Pas hari tani berwah kuning pas itu di gerak bisa si topu oh mang topu eta mang topu hari tani siapa ditiakeun datang kana anu ieu tah cilan beh kalau pangumpul itu jarangkung heuh hese penek tuh itu penek itu mah heeh ejo di nyereng saya teh mah saya nyereng teh merasa sprint misalnya
anu stopu gerak. Jelema pelit, jelema pelit. Wah, ada colong nama. Da mah atuh. Ayo colong ah. Ngalah semangat dong. Saya tuh naik ya, aing tuh bisa naik. Bisa. Siapa ya? Aku udah gua nih nya. Bisa, tinggal aja. Sit. Wah, nolong kalapa di aing wae sia. Woi. Kehet si Barnal. Awas ya. Aing ingat. Eta Lu bisa ditinggalkan ku aing ka di luhur keneh. sia gini di luar mah. Karena itu bisa naik mana ge. Aing apa sih naik sia ge ku aing tinggalkan. Oh, aing sama goblok nengakeun aing. Kata aing panik sama dulu kukeun ngajol. Ya. Sudah mah ngajolur gen teu dirasa ku aing. Wah, tama jeung pepes aku tanaga. Ih, bebeakan tama lompat ge aing. Ku aing ditinggalkan hari teh. Cang teh aing nembuk kana teh. Jalan mana? Aing teh tama. Goblok sialan ngakeun Kan masih kena Ya, dah. Itu sih nanti. gak lah kene nanti sakit oke. Teh Kata mah ada gelo ya. ada gelo jeung dieu teh kawin teh budak teh. Heeh. Kitu we ngajomblo tikeun kolotna ngurusan kebon. Pen pelitna pohara eta. Kita pohara. Ih, sia mah tah. Di colongannya bahala mah. Bibit gedang dibibitkeun kumaha sarangan. Pake kan gedang. Ih, sangat tah. Aing teh jeung gedang geura ditinggalikeun ngalot ya jeung gedang. Emang bahala memang itu sih jadi kumanya. Arek mata naon pelitna ning tara mere. Colongan mah biasa di colongan maksudna dah kira hiji dua gitu aing haus paneng kelapa gitu dah. Da menta teh dibere geus colong. Bisa aing ngarek yang itu tuh si ada gua terusnya. Tuh kene. Sekarang kayak orang kayak mana? Tapi kayak itu ya mah. Ya, siap. Yuk, ayo. Mari mah bangor jeung aing teh ngalawan kelapa teh budak aduh. Budak teh ka mana gerang geus boga majikan mah rada kacah-kicih gitu naon segala di cumponan aduh. Sawah teh awal neng age kebun tuh teh. Oh iya kebun teh. Tapi bang udah ada yang secainya di dia mah. Ese nya teh bingung teh kepelakan. Rada melak-melak atunya pan urang deket dia ke bulan puasa ieu teh kudu rada aya penghasilan leuwih, kudu aya nu bisa dijual teh ning ti ayeuna urang melak. Waluh, kumaha waluh? Moal timun kasur. Timun kasur. Oh. Naon teh seneng sok keureuy gitu nih. Atulah waluh-waluh atulah ti ayeuna pan wajahna dipake kitu waluh jang ngolek teh nya. Mun bisa mah melak caruluk atuh dipelak ti ayeuna. Caruluk, kumaha caruluk mah caruluk. Luhur Atuh teh. ulah atuh geus heula eta atuh waluh-waluh. Supaya jang kolak mereka kira bulan puasa. Melak gula beureuh mah hade sakalian melak takapan hade atuh. Bener gitu neng. Nya rada dipelakan we bukan mah kabeh. Heureuy wae neng di nyawa. Neng yang dipelakan deui. Pelakan deui. Tengah orang ka ditu lah yuk. Nang minggalian deui belah ditu. Udah nih belum di dia. Mana di dia? Numpan lah ya kadang. Oke atuh. Harade wae ya. Teh. Dia. Sorangan wae nih. Teka kebonnya. Iya karena keberesnya tadi kebon. Ngariet. Nanti bebenangan nyeta ngaritna di udag-udag gue cirini lah jadi sanget. Atuh padahal mah hayu we dereken ngarah si Andi aya indungna deui. Gue sing mikiran kawin ke aya nama Aiki nama yang hari pemajikan geus mara bulan bangun teh. Kerek naon ieu teh? Ari ngomong teh sok tara beres. Lain teh maksudna teh ngajuru. Lain orang masa ingat masa-masa baheula. Eta jeung si Abeh Masa naon ieu teh? Masa barader lain. Masa-masa tadi ditolak ku si Mega teh ning parebut si Abeh. Ini mah meuni
kena bobogohan Lu mikir jeung urang geus teh. jeung urang urangnya boga ieu Beyblade Urang boga Tamiya. ulang nih jeung urang mah itu jimbot beneran Urang boga Teno, Teno. waduh si mah waduh Beneran. iya beneran Beneran. Ini urang mah nya tuh si gambar lagi bisa lambang serangan sih di gambar teh. nikah jeung urang boga pisan pan kemana Urang ge boga pisan ka mana ya? waduh Urang jarang tinggal menikah nasi Megana mimi boga ka saha ka urang heuh Ka urang, sebiga mah ka urang ya. Ka urang. ganeng lah misalnya ngajawab si Megana Meg jawab Meg Nama Mega ngajawab. Mega boga kasih awan apa ka urang? Mana? Tuh nya ka urang. Nah, sakarnya teh. Kasihan ge lo. balik kan mau Ayo orang main Beyblade gitu 5 orang yuk. BPP-an tandingan. Oh, sama ini mah. semua teman lo dicerita-cerita tuh dah era kalau mual tapi tenyangkanya jadi nama jeung si Mira ini misalnya ke budak deui Kebona ngarang aja berpatok. Poho ieu. hor ngerti ya ya Cuk mereka kemana? Bade we par. Atau biasa we ce eta bieur mah di kieu tuh. Lain ce. Ngomong-ngomong semenjak episode ini asa kakarat apa yang jeung nya? Heunya ka mana wae atuh PRT teh meni karak temo. Aya hungkul ce. Lain majar cenah arep nyalonkeun lurah lain. Nah, ce ieu teh mun jadi teh mah abdi teh bade nyalonkeun. Pokokna mah dukunglah ke tetangga-tetangga itu nya. Siap. Eta mah gitu di lurah apa pan mumpung deket. Karena boga naon-naon ge lah deket ieu. Siap kayak didukungnya. Heeh. Kami jadi lurah teh boga visi misi naon kerah. Ari visi misi mah situ teu loba. Naon? Cuma ya minimal yang budak ora teh komonya ana mah keusum perkontenan kan nih YouTuber kampung komo di kampung Pasirung itu kan loba konten-konten kreator gitunya. Jadi mun abdi jadi lurah teh mah harus didukung. Enggak atuh. Difasilitasi lah gitu. Kadeng kayak jadi lurah teh hare-hare we. Moal ari ieu mah demi kepentingan bersama teh apa nih teh. Oh, Nu tadi gitu anak. nu tadi seukur boga modal ngesut make gimbot teh mah kayak meureun abdi meser heula mun kamera gitu. Yang penting mah boga bahan heula we. Bahwa konten mana teh berkualitas ya. Oke, tenang kalem didukung ya. Iya. Ah kitu lah nya. Jadi ieu pada kaditu lah. Oh, atuh. Ya. Nya. Yuk. Yuk. Duh, iya we areuy bangun rada arayaan bangunan teh. Kurang rada rambutan jang ngolok di imah. Rada di kulupnya geunah ieu mah. Ada gorana si ya. Ayo orang wih. Mana? Si orang rada mau keresek ka dieu na ieu rada aya alaeun gitu. Aya lawan. Heeh, ayo orang wih lah enak nyopot keresek. Tanggung terus maneng karo Karungnya atuh orang wih mau karungnya rada di babat we gitu. obat sistem. Arubuhan jabar kotok lagi calincing. Aisyah teh boga mata lulumpatan teh. Di tempat tempo. Ampura teh, aduh. Duit teh. Aing udah ku si Topa. Aduh, apa ini? Si Topa. Si kemana si Topa ada aduh. Udah tadi aduh. Ini ingat. Mana kemana wae teh, aduh. Gila. Aya wae yang di mah. Asa diberi kunaon? Biasa teh, aduh. Hobi aing babahna can leungit-leungit tentang percolongan, aduh. Sarape ya. Udah si Topa si Topu gitu ngaranna lah. Aing mah koing ngaranna si Topu lah. Singkeun. Heeh, itu udah sete leungitkeun lah kebiasaan buruk gitu mah, geus kolot gitu mah nih.
Aing ge baheula mah emang lagi sarua. Cuma aing geus mikirnya marah daripada kebutuhan wae geus melak-melak juga sawah melak-melak naon itu pikir di pala di naon di mana sugan sekolah gitu mah dah wajahna teh. Woi. Oh, kalian di mang tempat tadi. Goblok. Ih, anjir tuh. Anjir. Nah, si RT jadi kan gitu. Ah, bodo amat. Si RT mau ah. Ih, tinggal gerak. Cek teh karyanya garore. Baru ke Kunaonnya hujan wae gitu. hujan wae teh carian panas eueuh. Duh, ieu mah gagal panen artinya urang. Eta engke sawah teh engke lah. Nu tadi mah ning rada kumanya. Da kurang. Oh, atuh kurang bijakan ka bapak ari kitu mah. Kurang nyokot labaran lain mah langsung jurit ya. Itu tuh bareng ditutup. Ih, cengek teh meni kararieu ya Allah, gagal panen ieu mah tuh urang. Kemana ada di terpalan bangunan teh tah. Ieu kebon cabe teh rek di terpalan kemah. Daripada hujan kieu, hujan jorek kieu. Itu tuh si RT lain itu dia udah kumang topa. Oh, si RT eta kunaon teh, Ning? Tuh, ingat tuhnya meni rarusuh kitu oge naonnya. Si Hadi kemana? Aduh. Wah, hebat sekali ke cengek euy. Wah, dikit deui lah. Teu mang ampun mang euy. Eta mah si Hadi itu tuh. Asa kunaon make lompat atuh. Aduh sapanya teh ka aing atuh mang, tolonganna ieu aduh. Bedol. Nyelap. Bisa rek ngebrik saha atuh. Tuh, situ tuh. Golongan ponteng aing. Udah pakai lompat atuh. Kemarin sih ya, siap. Hari kan beri aing. Bade wis ya, kageran aing mah ngabeur situ ini sia. Goblok teh. Supaya teh ka aing, bermain ngelu lompat. Udah gelo. Jarang anak-anak tuh Cina kudu ka sawah wae jadi we jarang asa ulah mundur atuh musuh satu topatnya lihat itu bisa topu ayo ada stopu tuh penek tuh itu tadi itu tuh aing mah tuh nya bener dengan perasaan tuh balik aja kata-kata tuh. Iya tuh, aing sih tahu. Waduh guys, cengek yuk. Lumayan ya guys. Lompat nih kan? Asyik kunaon? Hah? Asyik kemana? Saya nggak sudah kasih mah enak. Sen. Pede usia saha nu dilompat, saha nu diberi. Aduh. Pinaw eta. Itu kukur. Karak baliknya eta ngan pembebenangan narikna nyata narik. Sen. Nyata itu karak balik narik. Biasa teh. Da eta. BDW PRT. Suruh ngomong nanda tuh Pak. Atuh mun kira si Megana nu milih daripada kieu. Siapa itu tawa ka capok.